penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun leuleuh hulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok otlub matatlub. Lain eta abdi, lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah, embung neuleuh gunung emas, embung neuleuh dirham, hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Atuh ayeuna hayang naon? Abdi mah nu di pikiran teh lain diri abdi. Abdi mah nu di pikiran teh lain sasaha, tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi, urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati ummati ummati, kuring geus sarua kos Kangjeng Nabi muridi muridi muridi. Sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat. Sanggeusna maot kaula, kula selalu inget ka murid kaula. Pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung turun ke handap minta izin ka Kangjeng. Ya Rasulullah Muhammad, kaula boga standuk buku. Terus ieu murid-murid kula encan araranya. Hai sirantangan, nu mana murid-murid ka Kangjeng Nabi? Anu pernah zikir milu, pernah haulan, kemudian dan lain-lain caritakeun kumanehanana. Wah, ayo guys, tangan. Tuan Syekh Abdul Qadir neangan. Nu mandak kula amanat di mana bae lain di dieu bae, mungkin di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin di Singapura, atau mungkin di Maroko aya haul, wayahna milu asupkeun awak urang kadinya supaya aya di standuk para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Engke turun Tuan Syekh. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusul ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi anil wasawisi syaitaniyah waj'alahum abwaban liman yuridul uluja lihadratih وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خليقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم عين الرحمة الربانية الصراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء الحديث. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja senareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana
terutama nikmat anu kacida pisanageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid bil khusus ka kersana Kiai Haji Turmudi oge ka para kiai-kiai nu sanesna nu kusim kuring dimulyakeun, mudah-mudahan sami-sami dimuliakan ku Gusti Allah. Para habaib, alhamdulillah di tengah-tengah orang aya Habib Umar Tohar Semarang, hadir di tengah-tengah orang aya Habib Cocoan, berikut Habib Lutfi lelembutan alhamdulillah nyana hiber alamnya hadir lantaran tadi peting merasa kurang sehat, periksa dokter. Mudah-mudahan orang dakeun sing enggal damang, sing dibere kekuatan ku Gusti Allah, jang pun tayangeun urang sarerea. Oge ka para aparatur pemerintah, alhamdulillah aya Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kemudian pertahananana alhamdulillah Dandim, Kapolres aya kabeh ngan amanat nyana deuk ngaji bae cenah ka dieu. Bupati ge cenah lah kula mendek ngaji bae moal ngomong. Oh masalah. Geus amanat jadi nyana deuk khusu ngaji. Entak tadi nyana rimbasa ceurik inget bebenena nu putus teh ya. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang dina tahun ieu kumpul sakumaha biasa dina raraga haul Sultan Aulia anu ka-59 cikeneh mah tahun kamari urang haul sakumaha paweha tadi nyarita urang geus datang deui, padahal anu geus eueuh loba nu taun kamari milu taun ieu henteu loba. Urang ge nu taun ieu milu haol taun isuk henteu asana ambalaya nu dihareup ti heula cenah. Ayeuna dieu tukang mah geus tarempok kabeh tah mah leuwih ti heula tah mah nu jelas bate jaho ta umur urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama 59 tahun di dieu kupun rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai tuluy sabada pun sepuh teh aya diwasiatkan ka simkuring ulah majar bahwa simkuring teh ahli thariqah eueuh sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejen. Ternyata lamun urang jaritakeun thariqah isin ku hesekna imangan sakadar nyarita bahwa di dunia ayat thariqah di Indonesia ambalayah thariqah salah sahijina nu datang ka Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad, Kiai Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja, kemudian menang ti Ki Husein Carita, terus Ki Husein menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin.
Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas menang ti Syekh Syudir, Syekh Syamsuddin kaing ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman, Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya, Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta menang Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Syekh Abdul Qadir menang ti Abu Sa'id Al-Mahzum Al-Mubarak, Abu Sa'id menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi, Abdul Faraj At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi, Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli menang ti Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Siri Sikti, Syekh Siri Sikti menang ti Syekh Marufil Kurhi, Syekh Marufil Kurhi menang ti Abu Hasan Ali Ridho, Syekh Abu Hasan Ali Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq, Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin, Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril, malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jlig ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim, dikembangkeun alhamdulillah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus Kalabuah, alhamdulillah berkembang terus. Per detik ieu basi keneh aya nu nyarekelan, walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh sok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah tilek mere duit ka kula, nyaho teuing kulana teu daekeun, nyaho pelit nyana. Nu jelas lain, diterima mah diterima, ngan dibikeun ka kotok, ke kotokna dipencit di dahar ku kula atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta, pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur, toma ngaranna batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Dina ieu mah lain ngahutang ngridit, wah atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon sirama. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim. Nah, deuleu kurang ahli thariqah ti mimiti lebuan. Serang. Datang ka dieu mana? Aya ahli thariqah mobilna menang ngridit, goblok. Nah, iyalah aya 10 anti ahli thariqah. Teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu mah eta beta sakitu masyaallah Karim. Mantak isin lamun jaritakeun tarekat. Ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atuh diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok. Aju kumaha teh batal. Ngan kula mah mayarna 2 kali lipat. Nyana bungaheun kan. Nah, ai Bang Habib Rozak mah kan ngridit bloon kan. Masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna? Nu sabenerna mah kieu. Ketika manusia ningali matana, wah pemandangan Masya Allah luar biasa.
ningali nu gelis-gelis ya kari. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan, Masya Allah. Ketika orang ka Mesir, ya Karim, nu jore di Mesir mah. Ketika orang ka Yordan, ka Maria, ka Uzbekistan, ya Karim, ningali awewe teh nu jore barang balik deui ka Indonesia ka Cikupa, Masya Allah. Okos lain le jelema. Iyalah. Dadalean eta teh apakah aku nu dikitukeun bae ketika beralih karena dadengean ngadenge dangdut ngadenge pop mie ngadenge jazzman dan lain-lain sebagainya ieu ceuli ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati. Masya Allah Karim. Apakah kudu diantep dadengean model gitu? Ketika aambean anu nyengat, urang meuli minyak tising kofur buatan Feris, ambean ke orang, wih tajamna luar biasa. Urang liwat set, kosmait anyar, luar biasa. Dah, tidak kadaharan. Mimiti nulada, nutiis, nu amis, nu hasem dan lain sebagainya. Ira rasa nikmat ngeunah, perasaan lezat. Beralih karena pakaian, beralih karena kendaraan, beralih karena bangunan. Apakah kudu kitu hirup nu sabenerna? Setelah diteliti horeganan tina kahirupan Kangjeng, nu Kangjeng teh uswatul hasanah. Anu memberikan khusus ka Hudzaifah, memberikan khusus ke Sina Abu Bakar Siddiq, memberikan khusus ke Sidina Ali, memberikan khusus ke Khulafaur Rasyidin jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat sederhana. Cukup baju ngan hiji atau dua, cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan, cukup mun sare ulah make anggel geus bae make leungeun bae kos kieu. Atau lamun endek make anggel dibuat tina kayu bae. Malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu. Ieu kapan nyana mata suku. Dia mah ku tarolol cenah ai hulu nu teu digawe dianggelan, ai suku nu capek teh dianggelan. Kitulah urang Baduy. Emang bener eta di dia aya badul teh. Nu make jas hideung eta Baduy. Mananya? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titinggalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya itung-itunganan engke jaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mah ngan sakadar fikih. Sok reberesan make fikih, mimiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab, Tuhfah Ikna. Irup teh ngan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang beuh tarang namanya hararideung ieu deui. Pohara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus-bagus. Wah, pohara. Lamun sujud angel mun loba jelema tapi. Lamun sorangan hampir teu sujud.
lamun loba jelema Masya Allah duha na bae duha 24 rakaat eta lamun loba jelema mun loba jelema teu duha nah ilah zahir bakos kitu bae nah lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang patalina ngan jasad naik wari kana iman di dieu urusanana adalah qalbu ilmuna disebutna ilmu tasawuf sasaranana adalah qalbu pagaweanana adalah disebut ubudah gelarna ngaranna zahid mulai kuari ngurusan hate awak dibarengan ku syariat fikih qalbu dibarengan ku tasawuf mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah geura lamun hirup ngan sakadar zahir doang urang kababawa tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu zikirnya na gubernur zikir wallahu alam ke sore marencana ka mana wallahu alam urusannya na geus mah penting kuari aya di dieu nah iya urang lamun urusan zahir bae capek tapi ketika jeung batin indah kula sok inget ka dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma kebon korma jeung kebon anggur di Mesir diurus kunya nu bogana teu pernah ningali ka kebon satu ketika nu bogana ningali ka kebon kaget lain kaget ningali korma baragus lain kaget ningali anggur baragus kaget ningali nu ngurusanana pamajikana Masya Allah cak nu boga kebon imal lain lalaganya ieu mah turun ti kayangan kayana akhirna tuh karena ge lalaki sugih kan bisa bae salakina digerokeun sini maneh balanja nya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah brak pamajikanna teu meunang milu titah ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah mamangkaningkan naik onta pamajikanana di deukeutan ku nya neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nu kula Masya Allah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit we tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham maksudna naon tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuleuh tutup sageus ditutup di deukeutan ditoel cek si neng keheula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos atuh maka dia geus make calana jero bos geus siap bae gegeuraan bae lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dieu nya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka keneh wah bos neangan ka unggal juru ka mamana geus tertutup kabeh cekel si nengna tendeun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya kene hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh iyalah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng teh
turun ampere ampere turun tadina 12 volt langsung Masya Allah sakjana ternyata horenganan jelema nu dianggap susah, jelema nu dianggap hina, jelema nu dianggap teu berdaya, orang ngabogaan iman anu luar biasa. Aing anu dianggap gagah, nu dianggap sugih, nu dianggap boga, tapi ternyata orang tertutup mata hati. Gusti Allah, tobat cek eta bos. Langsung nyana bebeja neng, iya bapak rek tobat kumaha tobat bababari cek eta. Kumaha bukakeun mata hati. Justru itu daek muka-muka coba caknya ngagebruskeun maneh ka sumur si neng bisa aja saya si neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu pae karana tah mah tuh nya eta sok geura ge urang datangan cek si neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka. Nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi. Rada aya kakurangan teh geus kula nambahan bukuna panjang satungtung deuleu wabeh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae wabeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh tulis kabeh. Malaikat protes dina Bahjatul Asrori caritakeun cek malaikat hei ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren nu kitu mah nu ngaji nu kitu mah nu salat ari nu kitu mah anu ibadah gawe tulis sebagai murid apa ieu nu jara rauh anu henteu saralat salat maghrib isya henteu aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh protes malaikat hapus cek malaikat Gusti teu ridho kula mah sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka sorga kabeh apa dieu teh saralat nya salat ge uca aco nya salat inget ka karunggoni nya salat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh kata bagus diprotes ku malaikat langsung ka Gusti Allah cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh coba siap henteu diprotes begitu diprotes ka Tuan Syekh ku malaikat teu ridho lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ka sia yai malaikat sia protes-protes ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah lamun aing dianggap jadi kutubul aulia nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing ya nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan tulis di bukuna nyana jorek aing bagus nyana jorek murid aing dianggap wali bagus geus nu jarore kalimpunan kudu bagus idit si malaikat tadi itu Masya Allah cek malaikat teh bisa digagugugat polar eta mah tah bantak ente geus teu kudu saralat asal hadir jadi murid geus ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun jakana memang geus tilok ieu nah ilah keistimewaan kutubul aulia malah diantara anak karomah Tuan Syekh teh pan hebat jasa aya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuan Syekh naon kula boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae cenah atuh laraonan cek Tuan Syekh teh atuh geus maot teh henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa bihaki jadi dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina gas cek Tuan Syekh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak lompat pasti cenah ieu nah barang datang ka imah di deuleuan di kamar eueuh balik deui nyana ka Tuan Syekh Tuan pan biasana Tuan tilok bohong ku ieu eueuh mah kadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi ka mahril maut ya Allah
tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura pang hadirkeun deui ya Rob langsung balik aya ge ieu mah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae aduh sakira ieu bacan orang kieu Tuhan seh kok ieu mah jadi magol kieu asana ngadahal duit gubernur kajen kumaha ge teu beres ya langsung berangkat deui ka Tuhan seh encan aya encan 3 kali begitu 3 kali ngototnya na gas balik lamun kuari Allah awas ancam ku kula Gusti Allah bae eta keur carita ngomong papadanu bodoh ku gede-gedena ka kutuban Tuhan seh akhirnya langsung datang ka imah ayah langsung sujud Tuhan seh sanggeus sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah hai Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya Gusti ngisin kula ngisin mainnya kutub angel diijabahna tah lamun doa mamin mah bener sahabi berojak geus tah mah sabulan ge teu diijabah masalah no problem kula mapan kutub jakeun masa angel sih cak Gusti Allah teh hampura Gusti Allah minta hampura urang tau caritakeun Tuhan sepuara Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun jang nutupan kasedihan anjeun jang nutupan kehancuran hati anjeun geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan ku lauk awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene doa nu katilu kakarak aya di imah atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh teu bisa Gusti mah maha kholik abdi mah maha makhluk Gusti mah teu kudu ngutus Jibril deuk aya bae atuh deuk mana kekawasaan Gusti mah jam kudu make Jibril segala rupa behe parah ieu cek Gusti Allah geus nu geus bang geus bae nu geus bang ngan ka ditu moal deui ambo kuari mah kieu utlub matatlub penta ku anjeun naon dipake kahayang bakal diijabah andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit kahayang anjeun jadi andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi sok utlub matatlub lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah embung neuleuh gunung emas embung neuleuh dirham hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti manya abdi hajuna dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah teu hanai atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula kula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakal mah dihampur tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam
ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake takarrub ka kaula, kula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjeun bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir, istajib doaana. Ya Abdul Qadir, Gusti Tuan Abdul Qadir, coba pang aijabahkeun pamenta abdi, panghasilkeun abdi. Teu kudu ka Gusti Allah, ka Tuan Abdul Qadir geus cukup. Mantak sadunya kabeh 5 benua. Nun teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir. Kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah? Abdul Qadir nu mana heula? Sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir. Habib Peing. Atuh teu moal bere. Jangan yang itu, Bib. Yang ono. Nah, lumandak pelebah kolbu kudu diurus. Masya Allah karib. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana baik nu enggeus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua baik kabeh mikiran teh kumaha bangsa, kumaha negara, kumaha umat. Jelema anu cicing dimui mamikiran ngan sakadar sagulipek samuyeun, jelema anu didepak dan sakadar sagulipek sadepageun, jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan, tapi ahli thariqah pemikiran anak kumaha umat di Indonesia, kumaha negarawan, kumaha bisnismen, kumaha jelema nganggur. Lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin, lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh, supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera. Tetapi kiai manu mikiran teh lain kitu, kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat, kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya abalayahnya mobilna anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh anu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia ge sarua teh nyaho da urang mah bodoh mah nu nyana geus bugu mobil kap bupati jang duniana kurang naon tapi kula mikiran salamet kumaha si bupati di akhiratna. Jih, ahli thariqah mah memikirkeun teh kadinya. Lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim, Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana, tetapi di akhirat salamet apa moal sih? Ketika jelema dagang geus buguh dagang anu ambruk bae mah moal terus ieu dagangna. Kitu jualan lu rugi, jualan rugi, tereh geus santo mah. Iya nu untung bae dagang untung. Ah, ieu jelema salamet moal. Ahli thariqah mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad. Di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ka Baghdad ge aya di merekna Maqbarah Bahlul. Kura liwat ka dinya aya urang zarah heula Ki Bahlul ieu. Ki Bahlul teh okos Bunawa. Begitu nyana dipanggil ke kerajaan sekali, 2 kali, 3 kali, LDR datang. Begitu datang, kan korsina geus dimerekan teh. Geus dimerekan. Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya mah. Nah, ieu nu kos kieu ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan, diuk di kursi raja. Wah, tumpang kaki kieu, ngarokok. Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari. Kapolres aya kan. Nah, cak dandim, tembak. Cak polisi, jangan tembak dulu, tangkap. Langsung polisi datang kadinya tewak, nyana tangkap, turunkeun. Tinggang ku dandim. Bahlul Allah juga
Allah. Kok kamu Allah-Allahan sih? Cak Dandim. Sikat itu Allah. Allah. Beak banget nak. Beak bahlul banget nak. Irung geus kadal irung rata jeung pipi. Ya, geus kieu bae bahlul. Tuan Raja gerokeun Cak Dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye. Kiai Bloon geus disiksa selesai. Tuan Raja datang nyana ceuri ka Tuan Raja. Kenapa kamu nangis? Nggak apa-apa, nggak usah nangis. Cerik terus baik anda cerik. Cek Tuan Raja kunaon ieu jelema ditenggelan. Diuk di kursi raja. Wah bener. Itu sopan cek Tuan Raja. Aju ieu kan jadi robah beungeut. Sikat ku Dandim. Wah, makanya make hizib. Wah. Dandim atuh kuari makan irid hizib atuh. Masya Allah. Ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana ceri. Tidak perlu nangis. Cek Tuan Raja. Tapi terus bae cerik. Hai Bahlul. Ai mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan. Siapa yang cerikan aing? Aing bajageus jadi raja, jelema jeneng atuh. Kabeh di bawah aing, maka jeung nyerikan aing sia nu kudu cengcerikan teu abdi mah teu kudu dicengcerikan diri abdi mah. Dusu abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja. Cerik naon sih yang cerikan aing? Abdi anu diu kakarak ge 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksaana di Allah. Sak Tuan Raja pan saya jadi kos kitu atuh. Kayak Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati. Tapi lain potongan WH. WH mau ada kabangun Banten kok. Nang nitakula eta. Mantak doakeun. Lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang. Kula mah sabarna pamenta jeung para kiai nu sejen hiji Banten, 2 tadi teh Syekh Mansur, 3 Syekh Asdawi. Asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang. Urang kan ke lamun kadu 2018 ieu kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu. Bareng jeung kula bener teh. Nah, lamun anggeus berarti urang taekeun dewe, lamun teu anggeus bisa kalian abeh lobaan demo. Ya Karim. Insyaallah lah. Urang ningali gerakanana kuari jalan geus bagus. Bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gade ngancan anggeus cenah. Dan anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat. Minta mohon maaf lah. Nah, cek raja teh kula mikiran bae. Kula 10 menit bae ya bengok. Irung teu kadeu rata. Tuhan mah sabaraha taun ke di akhirat tak wae teh cenah. Ulah lo ngomong siapa Bahlul. Mulai ti harita tobat cak Raja Bahlul. Dicoba tuh kumaha ye. Dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeuneunahan. Pan didoakeun lagi ku para kiai. Kula jadi raja teh. Nu manta kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta. Kiai anu geus mukholid jeung pamarentah kiai istimewa. Sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana. Tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah, pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi. Pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi. Kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi. Ku berkahna doa kiai istimewa. Lengah nyana horenganan dibalik doa nak nyana diijabah nyana nu mundur. Pamarentah mangeunahkeun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana. Eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa. Kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah. Kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH. Kuari pondok pesantren santri eueuh nu ngaji eueuh. Hayo sia. Emang kula teu nyahok itu di Serang di Pandeglang.
dah bupatihna jadi bupati, kiaina jadi sampah. Ingat, kudu kumaha tuh, ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere, ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta. Tah ieu kiai goblok nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu, tapi menta cuan ulah kudu menta. Kumaha cenah kiai lamun dibere, sia mah sok aju kitu, emang sia mah hajun lalungtik bae ka aing. Nah dibalik ngadoakeun pemerintah, hasil jana aya kemunduran pada dirina, majelis tinggal majelis, pondok pesantren tina pondok pesantren, introspeksi diri, lain pemerintah bae nu kudu tobat, kiai nu kudu leuwih tobat, kiai nu kudu tobat. Ya karim, masyaallah, iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana mungprung dedeheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat. Masyaallah karim, kulangan sakadar nyaritakeun dongeng. Mimpi Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna, kuda nu kadua ditaekan ku kula, kudana kuda putih, nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nu hiji kosong, ditanya di kamarana ieu cek Habib Lutfi, kita naik kuda mau kemana? Mau ke Cilogok haul. Cuman karena manehna teu sehat, sangat hayang hadir di lelembutanna tetap hadir, geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula. Nu hiji kosong, nu hiji. Nah ieu nu hiji jang saha? Lamun ka Habib Rojak teu ridho aing mah. Wah teu ridho sama sakali, protes aing ka Gusti Allah. Hapus tip ek. Ya, ieu kuari kosong kene nu hiji. Kosong kene tanu hiji 4 kuda. Lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah. Jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua. Datangan moal dibejakeun, kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir. Kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu. Mata kula aju naon gara-garana teu asa isin dikerpeting kene ti kamari dahar ge sawab begitu. Maksudnya aku izin. Ya Allah ya Rabb, teu ngeunah cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi. Iyalah Habib Lutfi impianna pohara, kemudian ayalah alamat-alamat ka kula insyaallah teh kudu dicaritakeun. Ieu mah carita Tuan Syekh Abdul Qadir pohara, berikut Bahlul, terus berikut kiai-kiai ahli thariqah. Lain sakadar Bahlul, lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa, umat, pemerintah kumaha sangkan salam. Gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah, hanya ngadoakeun supaya saralamet. Atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai, ka pondok pesantren, ka pemerintah. Nu dipake kahayang, neuk naon dipake kahayang ge sagala aya atuh bari henteu usaha, tetapi hanya berdoa ka Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat, masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah selamat dunia akhirat, pemerintahanna selamat dunia akhirat, hiji-hijina supaya terbuka mata hati. Eueuh di jalan terbuka mata hati adalah tobat. Eueuh di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh. Ieu mah leuwih jero. Tadi mimiti Islam, fikih, kedua iman, thariqah, nomor katilu adalah ruh. Ieu mah jurusan Sirrul Asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan-babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir anu nyana ketika datang ke Sirrul Asrar nyana bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngaranna ihsan, ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusanna jurusan hakikat. Jurusanna hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh. Di awak urang teh aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh, sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah seubeuh. Asal maca la haula wala quwata illa billahil alil azim gagah.
mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah ruh kulantaran urang mun nyaritakeun ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti urang asup ka alam malakut alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir ku jasad kalbu urangna geus terbuka ka Allah nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat kapanggih jeung lelembutan-lelembutan kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir malah mandar urang dijadikeun muridna amin. Nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir. Nu mentak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah zunubi ka maujil bahri dibaca ta etana langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli kabelah dia balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceri unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi unggal poe lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat pe ka kuburan Rozak ini temenmu tuh mantap kurang lamun neuleunya sieun ya mak lampir lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka sim kuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera oleh orang yang tidak dikenal kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi bendera merah putih titip. Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip sampaikeun ka umat bahwa tanda ieulah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu kukula ditanya ieu na Gus kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari aya alamat kos gitu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb. Sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula keluarga kula murid-murid kula santri-santri kula umat-umat sa Tangerang sa Banten sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang. Isin urang mun nyaritakeun dunia, sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun. Mobil ngan sakadal ngadadahan urang, perusahaan ngadadahan urang. Urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah seminggu 2 minggu buka kuburan urang nu kamari di bos-bos nu kamari di komandan-komandan nu kamari di bapak-bapak ternyata horenganan geus bilatungan awak urang ngamumule zahir bilatungan tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah ialah thariqah ngaranna ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis. Nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis. Nyaritakeun Said Maliki luar biasa. Jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caringin. Mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim. Urang nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Karim luhur teuing. Ieu bae ulama-ulama Banten kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai kitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten kukula
keur diteangan karomah-karomahna ke lamun di istikhorohan bagus ukul engke endek di Citak melalui Zaki aya bupatinya dan teh ya Zaki ya mangitakeun jual ku Zaki duitnya jang Zaki itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicekapkan sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kirangan hapura ka seluruh masyarakat nu sakieu lobana mencit kebon nama ya hampir 80 tapi pandaharna tipe salasa meuli lauk lagi hampir 5 ton tapi padieu kos kieu tah dan lain-lain sebagainya atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya 80 ieu mencitna Masya Allah tapi kula mah teu ngadahar ngan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh nah imah hampura besi anu teu kajamunya engke besi dipersiakeun dahar aya keneh dalahar deui Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du naponing dalam sausana ikila mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir ya qulul gausul azamu maka bakal ngucap sofa al gausul azam al kutubur rabbani kang dari kutub kang bangsa rabbani kang bangsa pangeran wal haikalus samadani lan haikal kang bangsa somadan wal kindil lami'un nurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya sultanul awliya'i wal arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh burhanul asfiya'i wal wasilin kang dadi hujjah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallah ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya as-sayyidus syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani kang bangsa Jalan Al-Hasaniyu Al-Husainiyu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz muga-muga ngabersihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburana di Abdul Qadir kang mulya Ibnul Imam Sayyid kang dadi putra lanang Imam As-Sayyid Abu Salim Musa Jan Kidausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dadi putrane Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dadi putra lanange Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanang Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanang Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanang Imam Sayyid Musa Ibnul Imam
dari putranya Imam Said Abdullah ibn Imam Said Musaljun dari putranya Imam Said Musaljun ibn Imam dari putranya Imam Said Abdullah Al-Mahd ibn Imam Said Al-Hasan Al-Musanna kang dari putranya Imam Said Hasan Al-Musanna ibn Imam Al-Hammam kang dari putranya Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti ini Gusti Sun sadaya nyatana Sina Hasan As-Sibti ibn Sayyidina Maulana Amiril Mu'minin kang dari putra lanang Gusti Sun sadaya Maulana nyatane Amiril Mu'minin kang dari rajaning mukminin kunya Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzikir dibuang mahmayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mahmayakum min syai'in kos gitulah aturan ilmu nau ba'du dibuang mudhof ilaihna wajib dimamnikan kana dhammah qablu ka gairu ba'du asba walu wadun wajata dan wa ngaji budak letik ngaji budak letik kos gitu la orok tawa gaji kos gitu sabab ba'du setiap kangjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantaku urang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun amma ba'd lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aja amma ba'd coret merah jadi teu bagus amma ba'du macana kitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du henteu cenah kula mah amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd. Emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungut na meureun sia mah. Padahal ge likulli maqam magol. Salah mah dengan kurang pas. Kurang pas. Jadi henteu nyekrup. Lamun mur nomor 12 atuh kudu 12 deui. Lamun mur 12 dibere 13 logor abi brozak ge embungeun logor tawakulu aya apaan di dinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil witil ya wujuban ulipa lamun teu aya paan berarti salah sana salah neraka jahanam budak lain ieu mah lain urusan neraka
mata turika udah maiban ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukan bodoh amma ba'du fayaqulu bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya tokoh Rabbani aya di Jakarta opat tingkat di wah tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut belon ta tokoh aduh ngisin-ngisin we wara mewah tokoh itu tokoh Rabbani teu kira-kira budak nyeun tokoh Masya Allah barang asup ka jero urang gambar na gambal aya wal haikalu somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallah ta'ala al-hasibun nasibus syarif As-Sayyidul Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain Qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan Qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasan mantak ti baheula qaddasa jadi geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh cekula ieu kurang pati luak lieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang ge sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan mah ayo nu ngomongna ahli Allah teh salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu an gelar kitu ulama amiril mukminin khalifah amiril mukminin radhiyallahu an sebab nu dijalankeun secara zahir syariat ketika nu dijalankeun nana batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina tinggal dituturkeun bae cenah ku alaman radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae
bejaan ongkoh siapa Ibnul Imam Sayyidi Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dosat panjang orang menyeritakan Dosat aja Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid Ibnul Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Dawud Ibnul Imam Sayyid Musa Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Wahara. Jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Satu bina horenganan dia mah bin singlu. Tuh bajana sakitu mah tuh bin. Beuh. Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna. Boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sayyidina Musa Sayyid Musa Al-Jun. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Musa. Boga anak Sayyid Daud. Boga anak Sayyid Muhammad. Boga anak Sayyid Yahya Zahid. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki. Boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia Iran. Mantak dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke tebalik deui. Urang masa minggu sakali balik. Geus ngancem bae ka kolot. Awas saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blon. Ieu teh balik deui langsung Baghdad, masyaallah. Mantak jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji. Terus pisah jadi dua, Iran, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan. Kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinya lah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena kerulin letikene. Kerulin letikene. Ngadenge suara. Ya Mubarak. Pagiat jana. Nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Aya suara tepuguh timbana. Ya Mubarak. Mubarak. Kaget jana. Lumpat ka imah. Lumpat ka imah. Kaget. Aya suara ya Mubarak. Lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka paranya, naik ka para. Barang di para blok para muka rarasaannya na. Kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah. Umur 6 tahun geus bisa dedeulean gitu. Mata urang mah dedeulean teh kuntilanak. Pocong urang mah. Ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur wukuf di padang Arafah. Kagetnya. Langsung turun bebeja ka emakna. Mak, aya naon? Mari wes-wes kan di ais ku emakna. Aya naon cing aya naon? Tadi ngadenge suara ya Mubarak. Kaget emakna. Ulah terus kaget sieun lumpat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah.
diusapku mana sudah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu aduh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai be cenah kiai hari bare cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot cek yeuna atuh sarua tah mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirna nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nyaah aduh nyana nganasehatan ka anakna nak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianter ke pesantren geus bae bapana balik deui pesantren di pesantren itu sok kitu jauhna babekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah cek nyana pindah ringkid deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nyana ieu kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu ka ditu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jeung dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip nyana merenung gitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh cek nyana teh lah kuburan keur dijarahan we milu atuh kula jarah milu nya dinya dipangjarakeun ta ku nyana terus eta bebeja pang aya nu soleh cek nyana di ditu anyar jelema ge teu ka mana-mana muridna meureun cek nyana ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren keun mah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna bah cek nyana teh lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heueuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan pae aju dikubur ku kula ieu
jadi kuburan begal nuti abah teh mbah jadi ramenya begal kayaknya bal justru bebejan kumaha jelema soleh masya Allah itu nusok di jarahan ku abah teh anu dikunci mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be dan mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen kukumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui di dituna hasilna menang hasil ti DPR atau anakna ge minimal jadi pemalingan lah ti dituna hasil menang polisi anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karar itu atawa sanajan teu akur tipe anu mantap urang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cek ki soleh teh mah jagi soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan tuh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah ti ngariung deui gitu mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae legleg ieu tadeui kunaon teh urang ge ulah cilaka bensin dah nu mantap ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheuk ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nya bensin lah 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha aju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sangeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irungna ge dilumpatkeun gas pok bodet teh daek leumpang eta 2 tak eta gos kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensina nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bundal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya hape urang nongton TV bae geus diulah-ulah ge ku kolotna ieu kota dina cai mani hasil ti bupati diturunkeun ka anak didaekeun ngaji anakna macan koran bae beres koran bangsa Kompas mah Merdeka ieu mah pokok Masya Allah di Bitung ada gorong-gorong kos kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos gitu eta kos kota eta kos gitu moal pinter sia macaan kos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian kumaha ge mun urang maca koran Merdeka Kompas eta kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan kurang teu ngarti los baca geus urang woi rame amat ieu baca horenganan ti balik nyana bebeja ka anakna nak mobil ti balik mana tuh geuleuh bana di luhur atuh lain mobilna ti balik ba korana koran emang sia laki-laki horenganan bibrojak tuh gitu
bodoh mah dibawa ke mana guys. Ya iya, bapak nak konsen, anak nak jadi konsen mejeuna. Nah, wa inna nasaba waliyati hadratis sirina wallahu a'lam.